samping kudu pas naon dibutuhkan ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta kain sehingga maneh teu boga uyah penta kain maneh menta urusan akhirat menta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kain hatal milah sehingga uyah penta kain dan datang lain berarti orang minta uyah-uyah nu datang sorot-sorot buah datang teu uyah teh waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paet sia kajen ngokongan kitu keneh urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duitna atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moh kaya aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ieu aing butuh 500.000 ja aya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endit dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kaduana praktekeun coba hupyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu hupyah ya inna da rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khafiya lalaun para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng aduh sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunan ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk palebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang ieu ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia anu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayana tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta kasasaiwal ti ka Gusti kurucut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh ieu mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa kenapa nangis belum kebeli sepatu emang mau kemana mau ke Ragunan cakna emang ada apa ada teman saya monyet di sono iya nuntak Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceurik ngaleungis dituruykeun lah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kede para wali-wali Allah mantak itu Ibrahim bin Adham pandidi ngagempeng kadikun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja
parenganan urut cai mata ku unggal peuting ka dieu eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka dieu eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerika dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh pisan misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur masantren abdi butuh bae 500.000 mah tah Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu keneh kauntunganna jang anak mun bisnis kitu keneh ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pan butuh 500 datang 5 juta tah ieu meuli motor sapeda sabaraha duitnya motor sapeda nu digoes teh emang maksudna kunaon abeh teu meuli bensin teu boga kan bisa digoes eueuh bari mah sepeda motor sepeda mun aya mah laku meureun aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah ku butuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan jadi kudu 2 beca nyana sabeca abdi sabeca kan hambur ongkos Gusti nu reutik bae lah Gusti aya bere deui tah eta mah ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin leutik jasa dibere usul deui ka Allah Gusti leutik teuing emang sia mah benerna cak Allah penta ka Allah tadarru'an wa khufyah tekudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi semu kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah kieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah yeuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atawa memeh maghrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur karek penta nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos gitu nu mantep kauliah Allah mah sanajan boga hadas dijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh pasal tamu urusan kos kitu mah ieu keur carita dah aju aya jelema butuh doa ngadoa bae di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya mantap urang mah urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat terek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana
kerek teu babacan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih jeung Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kuntilanak dua takula kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas mah tuh hadas awak kieu roh nama tetep suci bae nama tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae oh urang mah ngadoa ieu cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk sholatul Allah beres langsung tuh ya inung ke beres menang dua petanya ke kumaha jadi batang teh pae atuh nyana agak tenang atuh geus pae mah geus beres tah kos kitu insyaallah tah mah kos aya jelema anu burut nanya ka naon garang-garang kiai kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mekelti kana kitu kan ulasan sapoe dua poe ulasan bae kitu komo ke tengah poe mah ulas eta geus diulas ku jana set menang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut teh diangsongkeun herang kiai atuh pasti jadi minyak kalapahan kamari mah teu pati herang gua mah herang cak kiai atuh maksudna ge lain kena sagere kena herang geuning sia tak kiai ya Allah ya Rabbi aya bae. Nah, coba. Nanti cai kiai na keur sare keur tungguan. Orenganan jeung pamajikan keluarnya na boga hadas gede kan. Naon? Itu cenah mah haji nyeri beuteung. Oh, beuteung geus. Atuh babacaan aja jeung boga hadas gede ieu. Ya, geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cagerkeun. Nang dua petanyakeun. Kumaha cager alhamdulillah tuh. Boga hadas gede. Ngana ngadoana boga hadas gede bae cager. Aya nu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah. Yo keur carita ulah kaget. Bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi. Boga hadas gede sekalipun mungkin bae. Sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah. Lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali ai urang mah diwuduan ku diwuduanna jaker wuduna ge inget ka Allah keur ngalauduna ge biasa ai doa mah dibaca disungut Allahumma fajjada Allahumma arini raita pas kabeungeut naon eta waduh karung di mana nya nendena asana nyoap ka jeung kumaha ih tah budak nendeuna teu beres lah mana Allahumma biasa dibaca oh aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing jadagan karungan dari tita pan ku aing kunaon inget ka nu lain di tita ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana mus ngabudah gitu teu jangan mah teu diijabah buktina teh dijabah atuh nya menyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya henteu menta izin pan geus kolot akibat taon eta tadi teh wuduna ge inget ka Allah tuh komo salat ai wali mah keur boga hadas ge batin hamapan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit pokok ka Gusti Allah beda tuh nementek
Allah mere konsep rabbakum tadarruan wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri urang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusan pamajikan teh jeung urusan anaknya ngakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan warti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung kawit teh ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberru hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nangkege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus teman tak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu gandeng-gandeng cek Allah aduh sama minta pemajikan lu gandeng amat sih teh kudu ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan jangan doapan bener teh wah yang gede barang dibukakeun bu beak teh moal sih emang na apem saya macam-macam bae tah dibere urang konsep ku Gusti Allah udau entah aku maneh rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah sebab sia nangieun aing langit nangieun aing bumi nangieun aing gunung nangieun aing laut nangieun aing wabe hutan nangieun aing ye perintah ka aing janu aing sia na ge kapan aing ngan sia ku aing dibere pemikiran aju loba kabutuh perintah ka aing ngan cara mentana ulah jadi preman tadarru'an wa khufyah DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantap loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah belah ditu ulama ngadoa teu diijabah berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah aya naon Gusti nu sejen mah lantaran tararik teh ngadoana nu sejen gitu kene ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tara ngazakat mamala tapi balik bae balik maneh ke hamba aing aya anu keur ngadoa balik ka Kangjeng Nabi Sulaiman balik Kangjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kangjeng Nabi Sulaiman ya hamba-hambanya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu bae ngalengis bang dia sireum jo sireum ieu keur ngadoa insyaallah cek Kangjeng Nabi Sulaiman sireum kenapa kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang kakarak Allahu ba ru'uk geus ngumpul kabeh Kangjeng Sulaiman poha rapati sireum wari sireum sakarat ya Allahumma ngadoa deui gelalaunan di jero hate cek Kangjeng Sulaiman umbat itu ngadana izin ka Gusti mah teu kudu umbat-umbat nyaho cek sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai abdi onaman Gusti makhluk nu hina abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti
nurek wudu nurek mandi nurek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate brung teu hujan kan Idul Sulaiman gedeug ele aing ku sia sireun Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana entah Allahumma kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ge ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar pendek panjang teuing ka handap leungit sampai pegel ka handap kadengena bangun deuk-ngeusan naik deui ka luhur masyarakat amin amin bangun deuk-ngeusan brek panjang keneh bae nya nanyieun ka babaturanna kicep silih kicepan turun deui ka handap teu datang ka kieu beres amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usaha edan ngobrol panjang teuing nya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna cek kiai ku bloon teuing teh si kiai dititana ge tadarru'a wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh jakang jeung nabi ge pusatna tilok hayuh bae doa asa buala rupa janteu ieu butuh naon butuh cai Allahumma isqinal gaisa ya Allah ya mughis ieu butuh naon ieu teh butuh teh kitu supaya maju saha didoakeun ku Kangjeng Nabi supaya sugih ya ghaniu agnihu ya Allah jadi sakadar kebutuhan ngadoa po ieu mah diborong kabeh hizib dibaca hizib dasor sakumaha deuk perang hizib ripai dibaca deh bau budak sakumaha jagoan lamun aya kiai nu kos kitu rantai prakusia dirantai beneran kunaon dirantai tah ku ki uji aja nanya datang we ka aing salah naon kula kiai kunaon dirantai ku masyarakat doa panjang teuing sia lah ulah panjang-panjang aduh ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer pernah ditincak ku Kangjeng Nabi Musa lewat orang dekat tih ka ditu belah kiri aya gunung naik ka luhur etalah makomna Masya Allah jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah nu ka Iran nu ka Irak nu ka Mesir nu ka Yordan ternyata di Yordania ribuan sahabat di antara ya Abu Musa al-Asy'ari kula nanya itu jalan kawan iya ceknya jalan ke Bakom Musa al-Asy'ari luhur ka gunung bisa mobil etik teu bisa mobil bus ya Allah eta di tempat Kangjeng Nabi Musa mawa pamajikanana kemudian dahaga diketik sai datang ka ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti manana haju kitu amis caina kemudian tebeak-beak datang ke ayeuna waduh urang mandi di terus berangkat tuh ke arah tih ka ditu anu zaman Kangjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an aya ka laut merah ka ditu nah memeh datang kiri aya makam naik ke luhur ieu lah Abu Musa al-Asy'ari nu pernah kumaha ketika perang jeung Kangjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang naik kuda nyerang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar maksudnya stop Allahu Akbar Kangjeng Nabi ditepak ya Abu Musa
irba'u anfusakum irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum as-samma wala gaiban maraneh henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir ulah sok dari riweuh maneh Abah Musa buandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku dua mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lemalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku sapuluhan ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu Kangjeng zuhur doa ieu Kangjeng magrib pernah ngadoa ieu Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana nu mantap diriwayatkan ku ieu Kangjeng pernah ngadoa ieu tah ieu dirinya Kangjeng berarti kadenge mantap ditalar katalar ku sahabat nah ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge naon sih eta Fatihah oh Fatihah Allahumma sholli wa sallim amin 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 nyungkun itu mah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah gayam doa terenggeus cek nanti tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoan nya naon kumaha lamun nya di jero hatena ge mudah-mudahan nu dijijirabi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin galedek sing jeleger tah baik kuduan kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bo sakumaha ka Makkah ye dek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bo salah tante jelema keur naon sih teh di masjid orang ngariung ulama sakumaha ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener teh doa tapi lain pakna kalau seorang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan dan itu kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari kobo ye saparantina atau kos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus mantak naon dibaca terus-terusan Kangjeng Nabi jatuh ngainstruksikeun tah mah paranti lebaran tah Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy bar teh ahli kubur coba kuaring urang dibaca eta Allahu akbar bareng Allahu akbar yo ahli kubur lebaran euy barang jante woi nipu ya kurang ririwaan penipu ya ayo paranti dah doa ge paranti umroh paranti haji paranti sa'i jadi diterop-teropkeun teh naon sih dibaca ku urang ngurguari ge eta mah masalah tah doa nu eta mah paranti sa'i mah toap masalah ngan aya saparanti coba lamun doa pelet doa pelet dibaca bari ngariung Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboa kama layyantal hadida li Daud alaihissalam cek nu boga ieu mah kiamat sih ngadoa salain deui asal ada lain deui padahal kan bagus maknana mah bagus Gusti muga ngaleuleskeun ka hate sarwiti binti sarboa sakumaha ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud alaihissalam wa kamalayan ta Daud sakumaha Gusti ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba sarwiti ilayya ngaleuleskeun Gusti hate sarwiti ka abdi wa habibni ya Allah
cek memboga iman lain deh ya sana ya. Ini doa tilok dipakai ku kiai nu sejen asana ya. Tenerop ta doa tak jadi kumaha ge. Jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang ieu mah doa perang dibaca. Kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kituan. Doa perang atuh. Wah teu beres da berair kos kiai mun aya kiai kos kitu sekurang mending gantung bae lah. Tenerop teh kiai teh. Aduh. Misalna orang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhidu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot ieu mait dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan haramika wa bi ma'atika masyatika ya Allah agnini ya cak mait teh kieu amat sih kadenge lain jang aing mah jang nyana awas yak aing penting ku aing didatangan sia atuh parati lain parati aing sama cek lain dia kudu nama pan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa betul kan ngeunaheun waqta ababas samai liruhi wa jafil adu anjami walakin hulamna wala hujata yaumal qiyamah Allahumma in kana musdan lain-lain sebagainya eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bi matbu ceknya nama pajumah beureung agnini ya teu beres ye nya minta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaan nya teu pas doa di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran penta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta ka aing sehingga maneh teu boga uyah penta ka aing aju ke datangna ku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake dan gitu ngaranna imah kendaraan kai hatal milah sehingga uyah minta kain ngan datang nak lain berarti orang minta uyah nu datang sorodot wah datang teh uyah teh waduh beres pun dihanap pun di luhur blek katimpa uyah paet sia kajen ngomong kitu kene urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duit nah atuh datang duit teh mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal engke aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 jaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasaan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaat abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kadua na praktekeun coba hupyah teh ieu lalaunan me mun urang ngadoa sorangan mah teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu hupyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu
gandeng-gandeng 10-an akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus eta kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufiyah ya inna rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khafiyah laut para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunan ku Gusti dibere ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk palebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang ieu ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia anu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahpun sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayana tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta ka sasaiwal ti ka Gusti kurucut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh ieu mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa kenapa nangis belum beli sepatu emang mau kemana mau ke Ragunan cakana emang ada apa ada teman saya monyet di sono iya nanti Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceurik ngaleungis dituruykeunlah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kede para wali-wali Allah mantak itu Ibrahim bin Adham pan di dieu ngagempeng kadikeun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja parenganan urut cai mata ku unggal peuting ka dieu eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka dieu eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerika dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh pisan misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur masantren abdi butuh bae 500.000 mah tah Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu keneh kauntunganna jang anak mun bisnis kitu keneh ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pak butuh 500 datang 5 juta tah ieu meuli motor sapeda sabaraha duitnya motor sapeda nu digoes teh emang maksudna kunaon abeh teu meuli bensin teu boga kan bisa digoes eueuh bari mah sepeda motor sepeda mun aya mah laku meureun aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah ku butuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan jadi kudu 2 beca nyana sabeca abdi sabeca karena hambur ongkos Gusti nu reutik bae lah Gusti aya bere deui tah eta mah ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin leutik jasa dibere usul deui ka Allah Gusti leutik teuing emang sia mah benerna cak Allah penta ka Allah tadarru'an wa khufyah teu kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat
awal cuman ulah didiukan jadi sebu kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng kaya boga kabutuh teh ge kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah yeuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atawa memeh magrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur karak penta nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayeuna beurang ayeuna peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos gitu nu mantep kaulia Allah mah sanajan boga hadas diijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh basal tamu urusan kos kitu mah ieu keur carita dah aju aya jelema butuh doa ngadoa bae di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya mantap urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat teu daek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka pangijeng Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak mah ngabaget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka pangijeng Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka pangijeng kuntilanak dua takula kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas mah tuh hadas awak kieu roh nama tetep suci bae nama tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae urang mah deuk ngadoa ieu cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk sholatul Allah beres langsung tuh ya inung ke beres menang 2 poe tanya ke kumaha jadi beteng teh pae atuh nganana ge tenang atuh geus pae mah geus beres tah kos kitu insyaallah tah mah kos aya jelema anu burut ngeburut nanya ka naon garangan ka kiai kula burut babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mekelti kana kitu kan ulasan sapoe 2 poe ulasan bae kitu komo ke tengah poe mah ulas eta geus we diulas ku jana set menang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut teh diangsongkeun herang kiai atuh pasti jadi minyak kalapahan kamari mah teu pati herang gua mah herang cek kiai atuh maksudna ge lain kena sagere kena herang geuning sia cek kiai ya Allah ya Rabbi aya baik. Nah, coba. Menurut saya
kiaina keur sare kada tungguan orenganan jeung pamajikan keluarnya na boga hadas gede kan naon itu cenah mah haji nyeri beuteung beuteung ya atuh babacaan aja jeung boga hadas gede ieu ya geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cager kan ngan bae tanyakeun kumaha cager alhamdulillah tuh boga hadas gede ngan ngadoana boga hadas gede bae cager aya nu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah yo keur carita ulah kaget bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi boga hadas gede sekalipun mungkin bae sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali ai urang mah diwuduan ku diwuduanna jak keur wuduna ge inget ka Allah keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut Allahumma fajjadai Allah mari nur eta pas kabeungeut naon eta waktu karung di mana nya neundeuna asana nyoap ka jeung ngukumah ih tah budak neundeuna teu beres ka mana Allahumma biasa dibaca aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing ja dagang karungan dari tita pan ku aing kunaon ingatkan lain di tita ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana geus ngabudak kitu teu cenah mah teu diijabah buktina teu diijabah atuh nya namanya nyalateun sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nya nah teu menta izin pan geus kolot akibat tahu deh eta tadi teh wudu na gitu inget ka Allah tuh komo salat ai wali mah keur boga hadas lagi batin hamapan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit poho ka Gusti Allah beda tuh nementak Allah mere konsep udah rabbakum tadarruan wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri orang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusana pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan warti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung kawit ya kajam gunung cermet dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberru hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nang kege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tumantak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh njang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu kene urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalanjakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi di mana anapeun motor mah aya motor deui sarua ye eta teh wabur duit dibawa motor bae eta kos kitu geus Masya Allah hari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid
meme asup ke masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatan ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu Akbar geus beres salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nyana ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seuri nyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae eta mah nyana teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah cek nyana hebat kan wali tanya Pak dek mana ke Mekah teu mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu edan meureun cak nu nanya edan atuh emang wali mah kos nu edan wali mah kos edan jing edan kaing sia nu edan itu onta nu Allah ukuatan nu Allah atuh gua lagi bebeja ka Allah be Gusti hamba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sabodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun onta na ti luhur Jabal Qubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana menta hampura minta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong jaknya ieu malaikat atuh tidak ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian madak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah ja atuh ku dibalikeunana ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek kumahakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bum muatana gaya kene nuhun Gusti beres toapnya wali nu mantap coba loba jelema geng hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor keur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik kunaon nya teu kebel ngaku ka imah hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur diserahkeun ka Gusti jatuh duit tu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuhna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan
legit tak Ki Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja ka kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta hari teh gitu oh ieu tah lain jauh bek Kiai nu maling ye bisa oke sih cek kula teh atuh ja Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiki gua lalakona dibisakeun ku kula gitu-gitu sata nu maling ulah hayang nyaho pokona mah lamun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jamual urang jauh henteu cenah asal nyaho bede bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat tuh mentak di dia aja da aya di dia ieu pamalingan ku ari Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda ku ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoman ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek urang Lampung jelemana ajo polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cak polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih pakai biar ke polsek ada kerjaan seri ya dah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena itu berkat dikeluarkan gua polsek keluar udah keluarin aja gua saya kebingungan itu terus ada tobat ke kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih udah dijualin sama saya tuh keren sing Gusti geus be sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi walina ku sebab jadi garong atuh mamang ge beusi hayang jadi wali ngagarong heula geus yang ngagarong ditakwa aing deui Pak aing menu jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilok pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabo jameureunnan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisaha Kiai aya nu ngabejahan nu gaib beneran kula mah Waalaikumsalam tuh di kampung eta pemalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok aya sabaraha di Cilongok aya 5 pemalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan nyana Kiai maling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula Kiai ka mana Kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya itu biasa bae tapi eta mah mendek mantak dibalik mendek maling iya tuh geus kos kitu beti Gusti Allah na aya nu ngabejaan deui kumaha atuh pasar kemis anu pamalingan aya leuwih loba di pasar kemis ngan asli pasar kemis sama 2 lurang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pamalingan Ambalaya mun kula sebenarnya mandek jadi naon kitu ngaranna intel tuh benang kabeh mantak engke mah kerja sama aja ka polsek ngan ngana mayar ka aing sabarata ka polsek teh ieu teh kos kitu dong ngan teu meunang pan lah mending didoakeun bae Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling ku nyana sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti ja Gusti maha segala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunanan nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jak
kudu ngadoa teh kitu teh kieu teh ku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajen kumaha ge je kiai cenah katabrak kareta dieu mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin mah geus babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak batur teu kitu hampura Gusti abdi je teu butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge nu malingna eta urang dinya teu jauh teh mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh malah atuh nyanggakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endeup diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyanggakeun jeung nu Gusti meureun kasaksian ge di akhirat bakal kekerebekan di neraka. Nah nemantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk ke galak lantarannya nama kutub dibere beja Pak tangkap eta comot eta sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk maksudna diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh bangkawarah jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid ku aing diuk sia sakedeung jara diwali di zaman Tuhan saya mah asal di kita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali. Asa ngadenge wali ke kadeunya sakedeung. Ieu asal diuk wali sakedeung diuk wali. Urang mah di dieu geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae. Ya itu teh nyaho bae sanunya urang diangkat jadi wali. Je, itu teh urusan Allah. Engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna. Atuh orang wali lain naon lain tapi diasupkeun ke kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali kan ieu asupna ka derajat wali cak babaturan aing geus sarua sia bisa jadi wali itu emang sia tahajud kilo aing mah dua aing dua hanya ngaran teh rupa pan atuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aing teh ka harti malaikat salah tah naon ieu malaikat kayak aya naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan iya di grup wali kan maneh keur ieu cinta wali namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali saya keur ieu emang berkorban sabarit 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali ngan di tukang ye jogeun geus taguk di hareup henteu ieu mah jangan loba merena di hareup sia mah di tukang mah tadi tuh ku malaikat diseret jang embung di tukang panjana tungtungna makanya hoan me ku kabehan malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang dihareup waktu beres ya Bang ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana maka ieu soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi doana para mursalin doana para siddiqin doana para aulia doana para ulama doana para awam kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula dua kudu boga adab tilu kudu menghadap ka kiblat opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupyana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupyah ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah mantak wali Allah mah tilok daek ngadoa isin ceknya ngadoa jandek naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamal ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u fil amr al amru idza utlika yan sariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teu meureuneunan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah dan disesuaikan jeung pamenta urang
nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin. Wallahu alam bimuradisanya na Gusti Allah teh henteu mika demen mika resep ka jelema anu ngadoana ngaleulewihi liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hate ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hate hadir hate moal dipake ka resep ku Allah. Jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa. Ketika Allah resepeun diganjar, doa Allah resepeun dibere diganjar. Ketika Allah teresepeun disiksa, ngadoa engko disiksa engko. Jadi mengalah ieu sing ade, matak Allah teresepeun ka nu ngaliwat batas. Kumaha? Hiji loba teuing ngadoana, nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana, bari teu hadir hate Allah teresepeun. Nomor kadua panjang ya, nomor kedua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah teresepeun anak teresep teu dipake ka resep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa. Nomor kahiji. Nomor kedua innahu la yuhibbul mu'tadin. Gusti Allah teh teresepeun deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina. Menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah, tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara. Pugunya dagang jengkol lagi mending muntrekan mah pugungan boronjongan doang. Aju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna eueuh las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh eta hiji mah hiji dua mah bisanina teh keur nu pertama mah tuh nya baru batunya nanti lu jangan segitu ya hitung di imah beli 180 20 aduh mantap korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amiseun korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja urang we ieu kurang kurang mah 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sakian jauh pan ka Jatiwangi ceknya di korupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make adat teh make naon karena kitu teh kayu teh set lalaunan rata kan hiji dua yang geus kitu ieu nu jelema nama laung panuleuna set ieu mah main cinggin set celong saya tik set sia teh tukang beas bisa teh tukang beas masyaallah tek dihampura kitu teh tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main ieu main Gusti Allah. Nah sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol sabara duit teh jengkol teh eta modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10 20 100 ribu lah gedegedekeun 500 ribu ngadoanya na ka Allah ya Rabbi Gusti abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways cak Gusti teu kira-kira teh budak menta bae ulah yang Garuda paling dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang naon kapal kakapalan ka dia Garuda nah ngadoa aya iya ditiup ieu mah sing ada ulah kenceng teuing betus kakapalan palingnya eta kudu disesuaikeun orang-orang lembur kasep teh sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi
abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti. Ya kalau atuh bener guys ya. Hayang atuh ulah kadu kos kitu. Geus ukuran tataga sia bae sih. Anu bareng kanyawan kihna jeung sia keur leutik teh ya. Urang teh jadek cekolot teh digawinkeun jeung sia eta di embung. Emang kunaon? Kula nyaho ka bawarang negeri. Emang atuh kihna ge bareng ban jeung kula. Nya leutik kula leutik. Atuh lain deui ku ari mah babulu. Taga doa teh kudu diakurkeun. Disesuaikeun jeung diri. Atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara. Urang lembur kasep henteu sugih henteu pengalaman sakila sakola gengan SD ke SMP ge ajur nyana betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kelas 2 kelas 3 teu guruna hokeun kelas 1 bae nyana mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh ongkos si Broxil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adan Kasogi boh budak teman lain lalagaan teman ngadoa itu bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh ya lamun aya kendaraan kan tukang jengkol mah deres bae mun ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadanan ku hammer atau rally nu aya trik katu mah aya reman Gusti tah deres bae cakal geus tungguan sakedeung deui deres sama kos itu mah sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju. Ya Allah ya Rabbi jabatur ge baroga motor ngan abdi embung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya leumpang bae Gusti teh mah lah deuk prima tah deuk ieu teh naon ngaranna meubel teh eta kos kitu bila perlu lah motor eta bae tah abdi mah erek nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu erek baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan bebeneran tah menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikeun nyamal lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong tadakur takos gitu tah ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih kita budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah menta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh imah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teu pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung sesuaikan nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung DB abdi mah maksudna ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sakola SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah ngan atuh sia teu kira-kira bisa henteu sia tanda tangan Kugusnya nyupiran gitu bisa mun kejadian aing misalnya ya cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogoh mah panti aing dibogohkeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan jore minantu bupati kadorong mobil sesuai ke
Iya segala rupa kudu disesuaikan minta ka Gusti Allah. Urangna jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah ba bisa. Kajian kukumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali. Moal aya hiji wali anu bodoh. Masa wali Allah bodoh ke batur nanya anakanya ongkoh wali ongkoh bodoh moal aya. Geus diciptakeun cara logam-logamna beda, cara batu mah batu beda, lain deui. Ieu mah batu teh sapir, ieu mah batu teh kitu mutiara, ieu mah batu teh kitu merah delima. Batu teh mah lain 1 miliar 2 miliar diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta. Lah sagede pentol korek api. Waduh, merah delima hargana 50 miliar 100 miliar. Bandingkan yang nu di mingguan sok gua dek kieu 2000 hutang. Nah teh ieu batu itu batu beda kadar tuh kajian kuku mah teh bisa dipaksakeun. Gitu. Ieu mah batu rubi. Begitu didelek orang bener aya seteran mahal hargana. Mungkin bae 100 miliar, mungkin 100 juta rubina dah. Lah parah, meuli urang di dieu beureum akur beureumna kos kitu. Barade teh mang, eta bogana sabaraha? Bogana mah 10.000. Aya ongkos teu 5.000 jadi. Ya geus 5.000 tah. Gede, merahna akur merah delima. Beureumna mah akur gede 5.000. Weh, pohara jasa dikieu-kieu. Akurkeun jeung merah delima. Akur beureumna tapi dijualna beda. Guys, usia mulai dijualnya. Kunaon pake bae teh mah lain jualeun. Emang atuh teh jangan ngatak bisa. Tuh kadarna beda. Allah nyiptakeun batu beda. Nyiptakeun logam. Ieu mah emas kadarna 24 karat, ieu mah kadarna 22 karat, ieu mah 18 karat, ieu mah sakarat, beda-beda. Ieu perak dan lain sebagainya. Geus, urang nyadar diri. Aing di mana posisi aing ieu? Ibadah mah biasa ibadah ngan tahu diri posisi aing di mana. Sebab naon? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi. Moal bisa kajian kukumaha ge keluhuran Kangjeng Nabi urang jeung Kangjeng Nabi Musa beda. Jauh. Padahal sarua ulil azmi. Tapi lamun dibandingkeun ieu mah keur carita kadar kaistimewaanna beda. Kumaha? Hiji Kangjeng Nabi mah teu ngahayal hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk. Cak Gusti Allah aing rindu ka Nabi aing. Jibril, bawakeun buruk. Bawakeun buruk, bersihna lah. Aing hayang kapanggih. Padahal mah teu kudu kitu, ieu mah keur carita kaistimewaan Kangjeng. Bawakeun buruk. Kangjeng Nabi na teu nyaho-nyaho. Langsung dibelek, desian, ilmu hikmah dan lain sebagainya. Eundeunkeun di buruk berangkat. Terus datang ke Yerusalem, naik ka luhur langit ka hiji ka dua ka tilu kapanggil jeung Allah keur carita. Ieu mah keur carita dipanggil Kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah. Tapi Kangjeng Nabi Musa, Gusti abdi hayang ningali Gusti di mana? Mah bisa Musa. Siapa makhluk aing makolik atuh kapal mukola palil hadis. Tapi tetap abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti. Moal bisa Musa moal kajian kukumaha ge. Ke Kangjeng Nabi Musa abdi rasul. Abdi tetep hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeunana. Oh, aya kos kitu mah puasa 80 poe. Geus puasa? Ka Gunung Sinai ka Tursina. Ka dieu sia. Berangkat Kangjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah. Geus tiada berangkat ka Gunung Sinai, Wattini Watturi Sina, nah Gunung Tursina. Langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah. Carita kapanggih teu kuateun Kangjeng Nabi Musa pingsan. Bedana naon? Kangjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit, cukup di gunung bae, jauh melung di mana-mana. Tuh, emang kuat pas Kangjeng Nabi Musa bebeja Gusti. Iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae, ai abdi nu hayang-hayang henteu. Loba ngomong Musa, tong urusan aing. Tuh, urang ge nu hayang-hayang jadi wali, jadi dukun ka dituna.
bejana sia teh yang jadi wali heuh wah geus gideg ilallah moh komo lamun di nu ngariung mah ilallah kadeuleut cauna gol deh panjang dikira sial tah mah kiai aman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip cek santri wetan mah cau hansip cau aku mah cau hansip sia ngariung heuh menang cau naon hansip eta sok didoakeun ku santri teh ku baledeg gitu tah ka santri ngahinakeun biasa kali ngariung dibere cau hansip emang aing orokan panantin orok pantah mah di kieu tuh emang aing orok teh eta di wetan di dieu mah henteu di dieu mah teu beda maksudna gitu-gitu kene iya urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok sosoranganan tuturkeun bae engke nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajana mah bangona kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae kudu jadi salat duha teu jadi wali nyana mah bangona jadahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid dengan nama batur ngawirid dengan nama kerek tapi maknya jadi wali teu percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mentang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sanga hadahar nah ieu masalah ieu wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku aing wali ye lain gitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik setik wali pangkat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadoa marane kabeh ka pangeran maneh dengan penuh tadarru jeung khufyah ai jang pangkat anu bodoh mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate tapi kapanjang para aulia Allah manu mantak teu bersuara teh lantaran besi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelema nya nama tilok ngalaksanakeun salat sebab naon geus teh salat ge keur salat ieu nya nama kadeuleun aku batur mah api lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung ngengkeli ka Gusti Allah sebab aya nu bodoh mah keur salat ge teu inget ka Allah nya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah nu mantak manehna nama khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud nya nama henteu duha nya nama henteu batur wirid nya nama henteu mun bangsa kos kara itu mah dahar nginum ngopi ngarokok nya nama terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah kunaon eta embung kanyahoan nya boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti maha uninga iyalah ditutupan pangkat kawalian nyana kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake karesep jadi siksa hanas tahajud hanas sayang kalem ku murid siksa nu aya hanas wiridan hanas sayang kalem ku masyarakat siksa nu aya hanas duha hanas sayang kalem ku makhluk siksa nu aya daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah geus saegeuna mah jeung Gusti hese dituturkeunna jelema luhur teh hese dituturkeunna urang ulah-ulah nuturkeun batur nuturkeun para wali sanga nuturkeun Habib Lutfi geus hese urang kowe hese nya da ngobrol ngabak-blak bae ngarokok atuh terus bae ngopi teu eureun apa nu kos kitu na maka tuturkeun da ku urang katuturkeun lamun urang ngarokok bae kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ngarokok wali kan sia ngopi bae Habib Lutfi turun-turun ngarokona teh ngopina terus bae itu sia ngobrol bae Habib Lutfi ge ngobrol ukur ku sia jang diri sia maraka sia ujianana itu geus lain ukuran sebab jada mah keur ngalalakon embung katalian ku situasi jeung sajabana keluar tina sagala patula patali patula patali hiji bae jeung Allah kurang mapan katalian ku usaha katalian kapan ku jabatan katalian kapan ku jaringan organisasi katalian ku partai etalah nu mau ngabaged
naik ka Gusti Allah. Patulah patali jeung organisasi kepentingan anak kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ka Gusti Allah. Jaringan-jaringan partai etalah nu nahan naik ka Gusti Allah. Jaringan-jaringan makhluk upah HP teu nyaho mah ngegejret lain naik ka Gusti Allah. Etalah nu paling hese patali jeung jabatan, patali jeung makhluk, patali jeung dunia. Eta nu mawa ngebaged naik ka Gusti Allah. Waliullah membungeun kos kitu teh seserian cenah mah aya bae teu bae masalah aing mah keur jeung Allah tuturkeun Gusti moal bisa wa ta khufyah cenah mah cukup jeung Allah bae per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufyah di jero hate kok bisa kitu urusanana pan geus diurus rohna urang mah pancan diurus urang mah nu diurus sing ngisi ngisang dahar ngisi ngisang urang urusanna eta pan ya dahar ya kayak ngising di mananya orang urusan ya tawali mana tidak pikiran ngising bebe lepat los wah aikos gitu mah bagi bahaya tuh orang pikiran CS di mana wali tidak pikiran CS buat datang buat untuk CS mata pantangan anak nu hese ilmu kawalian maloba pantangan anak di antara pantangan anak cadu kudu menta ka batu Allah menta nomor kedua pantang kudu sare meme tunduh pantang bagus-bagus tempat sare pantang dahar memeh lapar pantang bagus-bagus dahar pantangan etan wes pantang make pakaian bagus pantang teh hayangna ketika bah aya emang kos kitu hayana teu maksudin ulah maksud naik mobil ulah maksud dahar ulah maksud pakaian ulah maksud hiji Allah tadi maksud ayo orang mapan pungpla pengple di hadapan kaca untuk kondangan gitu bagus ayo mah ya tenden deui pake deui seret cak setan teu bagus buat teman itu betul itu tuh cak nafsu pake deui eta mah rada matching tah matching tuh eta mah sana boro-boro rangda parawan ge naksir ka sia mulai geus cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu disenserikeun ku Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah wali malain kitu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah tadarru per detik hatena ka Gusti Allah geus terkondisi otomatis nya nama wa khufyah sasamaran ka Gusti Allah naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kajahoan ku batur boro-boro batur pemajikan anak teu kudu nyaho cukup Gusti bae nu uninga sebab Gusti itu bakal ngaganjar ka abdi batur mangan sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti disiksana ku Gusti cukup abdi ibadah ka Gusti bae belah dituna rek disiksa rek diganjar kumaha Gusti tapi abdi mah ka Gusti bae eta geus luhur jasa acena abdi bakal ka neraka keun atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka acara di kasurgakeun emang nu Gusti acara di kaharokeun emang nu Gusti abdi mah teu neuleuh neraka teu neuleuh surga teu neuleuh arep neuleuh teh parentah Gusti abdi mah hendeuk ibadah teh atas parentah Gusti tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa cukup ku Gusti bae manteknya namang ke mu wayah salat teh wayah salat urang salat teh sok kada gitu we kulawan teh geus dan zuhur teh salat asar teh sedah besi di lembur ayeuna teh salat iya asana ieu wali ieu kajen kukuman iya kajen kukuman tinggal di rantai bae wali sorot mata tetep lain innahu la yuhibbul mu'tadin berkelanjutan wala